Kumpul. Wah, itu tukang minyak. Wah, seperti ini ya. Yuk. Itu atuh barudak ya. Tukang minyak. Amang tukang minyak wangi profesional ya. Dangukeunnya amang ya. Bawa minyak khusus didatangkeun lagi di langit. Oh, bener. Di langit didatangkeun oge. Di langit mah hujan. Cai hujan. Dikumakeun? Dipereut dijadikeun minyak wangi ku amang. Yeuh, minyak wangina ieu ya. Iya, namina Sigurat Katulistiwa. Dangukeun. Anu ieu sileget terep si Guntur Geni. Sareng teu hilap minyak andalan amang si Durjana teh. Wah, ieu namina. Minyak leutik eta mah beda hiji. Dangukeun barudak. Tingalinya perhatikeun. Ieu urang serat tembus ka handap ieu nya. Kakuatan minyak wangi ieu sapertos kieu tah. Tingali. Bener euy. Tingali. Wajig. Wah, amang kurang buka ieu nya. Tembus ka handap ieu. Waduh. Mana eta euy? Ning. Tah. Wih, Tingali. waduh. Aya teh. Teborong ieu. Bolong. Ku amang ayeuna arek didatangkeun deui nya rasa cintana ieu nya. Siap. Anu logam anu tadi ieu ku amang arek diasupkeun kana kantong. Tuh, tinggal itu. Nya, tinggal ieu tuh. Dilebatkeun kana kantongnya tuh. Cinta urang datangkeun deui ku amang. Dangukeun. Siap. Perhatikeun. Oke. Perhatikeun nya. Perhatikeun. Sok kita perhatikeun. Tingali. Jadi di dia Eta kakuatan minyak wangi ieu mah lain sembarangan minyak wangi. Asli Jim. Amang mah dangukeun barudak. Amang mah pamajikan oge 30 atuh. Mana jomblo kumaha? Maneh mah ABG keneh atuh. Amang mah geus bosen kawin, geus bosen. Amang mah geus bosen kawin. coba pakai ke awewe mang. Mana awewena sok? Mana anu liwat tuh? Pasti anu liwat gege. Tuh Mang awewe lewat Mang. Mana? Oh. Tah, Coba. Bapak ku sok. amang urang saprotkeun heula ieu. Sok. Neng. Naon si Akang? Hiji, dua, tilu. Akang? Aya wae bari boleh kenalan teu? Mangga. Namina saha? Oh. Akang nu jalan di dia. Oh, biasa Kang nuju icalan. Oh, Akang nyukeun nomor handphone-na? Boleh, mohon. Biasa di ieu we Oh, wakangnya. Tah, tempo barudak. Amang mah geus kolot. Pamajikan ge geus 30, ayeuna rek namahan deui tah 30 hiji. Tah, tempo kabuktian pan ayeuna mah. Meuli atuh mang, meuli. Minyak sih jangan kekuatan nanya. Meuli. Mana dia meuli tah? Meuli. Kang, tadi kumaha sukses tuh? Hade pisan aktingna Neng. Mungkin mah upami aya orderan deui ku akang di kontaknya. Siap. Tah, ieu aya buruh kanggo eta hasil anu dinten ieu. Siap Kang. Nuhun nya. Pokona lamun aya orderan deui kan ditanya Kang nya. Oke, mungkin ku akan di kontak. Siap Kang. Bagus. Kang, menu. Kang. Ieu teh kopi teh nu murah ieu teh. Marah teh ieu mah. Iya, tos harga standar Kang. Standar. Harga standar kumaha ieu mah?
Mahal tuh ini mas sakieu mah. Mirah Kang sakieu mah asli. Itu sabiar standarna. Standar lah. Ieu teh Jita. Ini Ji. Siap. Wow. Anu nya. Jantos mah. Ayo. Bos Ajis. Arek naon maneh ka dieu? Sebagai hansip yang terintegritas Perserikatan Desa-Desa Bos, yang diberi tugas mengamankan konspirasi dunia, saya berhak keliling-keliling melihat keamanan. Tengah larti, dek kan kali itu mah, dek penyangga duit, dek ah. Kopi lah tuh bos. Kopi. Mali sorangan. Tuh, galak-galak bos mah. Kopi lah tuh bos. Kopi ya mah, mali sorangan kayak itu. Hansip datang ke dek, naon datang ke kafe. Iya, kafe wilayah keamanan saya, bos. Jadi saya berhak berkeliling mengamankan. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, bos. Kopi dulu dong, bos. Kopi. Mali sorangan. Om, kopi om. Kopi hidung. Oh iya. Kang. Iya. Kang Ajis. Kang, pokoknya dengan menu pang mahana. Bila belu, iya kape belik kurang. Sip, dia sip. Siap, bos. Ada apakah gerangan, bos? Diuk, main dia, diuk. Siap. Kopi, bos. Ya, udah kemasan sama nih. Mohon boga kabogoh, jajanan, bawa ulin. Emang bos boga kabogoh? Nah. Ayeuna orang minta kopi, bila perlu 10 drum, jang si Hansip. Kenapa? Bos merek kopi apa rek beaskeun anak kumaneh tah? Si laki dik. Kang Ajis, ngaleut. Mangga. Bila perlu neng pesen dewe. Asa ulah nih jejereuna. Bos, kunaon bos? Semangat gitu ya, katingali naon? Semangat abis mah. Oh, semangat 45 bos katempo nama euy. Aya naon ye? Hareudang. Wah, sok lulucon som teuris kieu hareudang si bos mah. Oh iya, ketemuan urang ke di kafe cik si Bajek ya. Oh iya. Iya bener. Gas darkan air mah di dieu. Izin Pak Epel, mah mundur sedek tuh dek. Setuju. Ayo uang makan ayeuna mah. Ayo. Jeung lalaki di. Kumaha? Geus anu urang kekuatan. Rawat kudu Ika urang. Urang ka mana? Sikan bos. Kudu era geus eta jeung jalu manehna geus kekuatan. Gampang. Tong cicing wae bos. Sikat. Neng Ika mah gampang. Tong loba tengah budak. Neng Ika di sini. Jauh nu sikat. Ayo. Setuju. Oke. Itu kelompok si Ijam geus nungguan. Sikat bos. Jadi pun geus perangkeun. Kakak. Jim. Perang anu kamari. Alam coy. Urang lanjutkeun. Kamari urang perang tertunda gara-gara hayam. Bener. Hidup ayam. Hidup hayam. Hidup lah. Neng Ika. Bohong, alasan. Mana? Neng Ika. Aya Neng Ika. Neng Ika. Hantu mangga caralik saudara. Kopi. Sok. Kopi, menu kopi. Kopi. Kina saha? Kabogohna mah geunan. Kan urang kan. Bos. Ketinggalina ieu pemuda-pemuda teh kada jang jajan. Bisa ngomong kan? Dok. Tenang. Enggak cicing. Tenang. Masalah kopi ku Ajis dibantuan. Asalkan 20%. Mau naon sia? 15%. Naon? 10%. Naon? Pokoknya masalah kopi ku Ajis digratiskeun. Tenang. Masalah kopi mah. Pokoknya masalah kopi mah digratiskeun pokoknya mah. Tenang ya Ajis. Sip. Serius teh bos. Tenang pokoknya mah tenang Ajis. Tenang mah. Kopi. Yuk, kopi. Kopi. Nyen kopi namanya nyen kopi. Tenang ya Ajis. Di goroan, tenang. Neneng. Ari itu saha lalakina? Bubuk orang teh tadi oge. Nakuan wae eta saha kabogona apa lain teh? Ari sia bener kopi di talangan geus ya? Masalah kopi Bat. Tenang, aya Ajis pokoknya mah. Masalah kopi mah. Henteu ribaan sia. Moal lah atuh. Pan ieu pan
CS aja sih ya. Ayang ya mah bos, kecil ya Tong tarik ting. Neng Ika goblok. Neng Ika, beli bare pesan be. Tenang ya Ajis. Mohon hatur nuhun Kang. Akang-akang palih dia tuh Kang. Ya tuh namun kitu mah tepangkeun ieu wargi abdi ti Jakarta. Hah? Wargi. Coba dikali. Neng Ika, itu wargi. Mohon Kang. Oh wargi, aduh menikah sepingan itu pina kurang keharta gitu si atuh teh menikah ganteng gitu. Cina kurang wah, kudu tamahan deui ya. Oh, iya teh wargi Ika. Mohon Kang. Nepangkeun Bajeng. Ika. Mohon. Neng Ika, beli Neng Ika bade pesan deui, tenang. Ai Ajis digratiskeun ku Ajis. Tenang mau ke pokona mah. Beli pada pesan deui mangga. Ah, mohon punten ieu nya, perkawis keamanan mah tenang. Bajeng nu gaduh keamanan di dieu. Punten ya, ieu mah punten. Tenang. Masalah ieu mah barudak siapkeun. Izin paper. Hatur nuhun atunya Kang. Sami-sami Ika. Punten. Punten Mangga atuh di kantin heula. mangga. Sok dilajeng mangga. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Neng Ika. Stop. Masalah bon, pios ku Ajis. Wios teu kedah Kang. Terus wios, mangga uwi we. Neng Sawios Ika teh Kang ku mah. abdi we. Wios, Ajis ieu tenang, pokona mah. Mangga uwi we. Nya, hatur Masalah ieu nuhun mah. atunya, Kang, Ku ya. ku Ajis we tenang. Ya, mangga tuh Kang. Mangga. Makasih, Mangga, Kang. ya. Makasih. Ya. Kang, pun Kang. Neng Ika, hati-hati ya di jalan. Aduh. Hah? Kang, kunaon? Hei, bantuan ka dieu. Bantuan. Itu bantuan nu lain, hei. Jika Neng Ika eta mah. Wah, iya mah. Dipikir-pikir bisa si Ijambi mah. Enggak. Ini urusan saya. Nanti aman kan? Oke. Neng Ika, udah mesa sanes. Kang Injim, mohon Kang nuju mesa ngoci kangge oleh-oleh wargi abdi ti Jakarta kamari. Omi bade sok Bapak bungkus pijim dibayarin. Wios atuh Kang. Beneran. Naon sia? Naon? Depungan jajan. Naon? Bapak bungkus mau izin bayarin? Wios atuh Kang. Aya Neng Ika. Ajis mah. Kang. Nusu nunjukeun ieu meser mati suki. Mohon Mohon, Kang. bener. Pokoknya mah lamun orang luar, teu meser mochi suki kabina-bina bisa disebut tak acan ameng ka Sukabumi. Ajis mah mese moal da Ajis mah pelit. Emang izin pada meser sabaraha? Bapak bungkus izin bayar. Oh, nek ikannya pokoknya mah sadayana anu aya di dieu. Tenang, Ajis. Dipeser sadayana. Sok mangga pesen. Izin pada meser sabaraha bungkus mending uwing lah. Izin paper memakan mundur sok bes. Pada meser sabaraha bungkus? 5 bungkus. Aduh, ieu tos diborong sadayana ku Ajis. Sepanjang mereka pesan mangga. Bila perlu iya sadayana jeung toko-toko dipeser ku Ajis tenang pokona mah. Oh. Nih Kak, wios tenang ku Ajis. Kan ieu pan sarua Ajis ge tos di pengengat ku Ajis. Sudah repot-repot atuh Kang Ajis. Serius. Mana kamu iya? Nah, iya Ji. Ah, iya kamu Neng Kak. Jadinya. Ya, hatur nuhun atuh nya. Iya sami-sami kan, mohon. Mangga ti Nah, iya mah kanggo iya kanggo si ieu mah hiji we tutong 55 ieu mah geus mangmayarkeun nawari ieu mah atuh mah. Kang Injim, Kang Ajis ti payun ya. Hatur Titip nuhun. ka Kak Mamah ya, titip salam. Ya, mangga. Assalamualaikum. Salam. Ah, biasa kanggo keun lagi. Hari
Bagian saya mana, Kak? Kamu ke bagian ACF, soalnya aduh. Iya, Mas. Aduh. Mana geus Bang Maya? Iya, Bang. Waduh, kumaha. Aduh, iya, Mas. Iya, Mas. Dikira teh saya teh masih kena aya, teh aya. Bagian ketepuan deui, mana? Bagian ketepuan deui, aduh. Catat heula. Siap begitu. Tugas saya Ceng ya sebagai ketua Karang Taruna di lembur urang. Kudu bisa ngajaga kondusivitas jeung keamanan anu aya di lembur urang. Ye, ketua teh kudu bisa mere contoh nu alus. Benar Pak Ketua. Para saya bari jeung teu jelas eta marahasiakeun naon. Oh, teh jelas Pak Ketua. Teu jelas. Ting merebutkeun awewe, ting merebutkeun hayam. Oh, jadi can jelasnya teteh. Bangun merebutkeun janda. Aduh, benar. Tetangga jeung tetangga para saya Bahaya eta tetangga jeung tetangga. ngerti teh? Benar. Itu Aduh, Aceng. Aceng teh jeung saya geus sabaraha periode. Hayo tiap ku saya dijelaskeun, titah nyatet, ngan teu ngarti we jeung teu ngarti. Arek saya eureun jadi ketua. ngantu Pak Ketua, pan meureun hese nyan kegantina. Pak Ketua mah pan meureun kasep. Loba duitna. Bener, Ketua Karang Taruna. mantap. Ketua Karang Taruna. Keren. Bener Aceng ya? Ayolah, ayo nama orang bari lempang. Urang nayangan warung kopi. Oh, mantap Pak Ketua. Lapar. Ngopi bari dahar. Keren. Ceng, Ya, ngomong-ngomong soal keamanan, Ceng. Rakeun tak kalina, Ceng. Percayalah. Urang teh hansip geus terintegritas, Ceng. Perserikatan desa-desa. Oh, atuh, mantap kan urang kudu nyaho jeung kudu ngamankeun semua desa, termasuk desa Ciheulang Raya, Ceng. Termasuk oge hajatan. Siaplah. Tapi kira lah, ieu masalah hajatan aya komisina teh jeung urang ye. Masalah komisi, Ceng. Tong sieun geus diatur ke manajemen, ada bagian keuangan. Ah, maneh mah otak maneh mah moal ngerti ka dinya mah. Hansip. Siap, Pak Kades. Saya ieu teh kepala desa Suadma, kepala desa Ciheulang Raya. Siap, Pak Kades. Isukan arek aya camat ka desa urang. Bejaan RT RW, masyarakat, oge Karang Taruna, saya minta bantuanana untuk kerja bakti, nyaangan jalan, ngangkat sampah disusukan, sampahna tempatkeun ka tempat sapan sediapkeun. Siap, Pak Kades. Oge ka Karang Taruna, bejakeun ka ketua, isukan bareng-bareng jeung masyarakat ngabersihan jalan. Oh, siap Pak Kades. Catur mah catur, ngan awas jaga keamanan ketertiban, perhatikannya. Laksanakan, Pak Kades. Siap. Yuk, mangga. Mangga, Pak Kades. Aduh, ieu maksudna naon ieu parkir sembarangan ieu. Sebagai hansip yang terintegritas dan sesuai perintah dari Pak Kades, saya harus mengamankan. Ieu maksudna naon ieu? Parkir kieu teh menimbulkan kemacetan, Bro. Aduh, didinya teu beres. Ih, keamanan biar lalu lintas lancar. Siap. Oke? Siap, Ya? siap. Yuk, lanjut. Oke. Sip. Siap. Yuk. Hei, urang masih kena teu nalima mana digebugat ku si Bajek. Sarua, Bos. Urang yang nyeri hate. Ayeuna mah seperti ayeuna maneh di pasar di pabrik wah mental di jatah-jatah deui. Nah, make gitu, Bos. Geus ayeuna mah urang santaikeun, urang serangkeun deui ka si Bajeg. Ulah santai-santai gitu. Ayeuna mah siapa digebotan? Enggeus ayeuna mah urang perangkeun deui. Kumaha lamun kitu, Bos? Ayo urang perangkeun. Izin parepal, mundur sadik pun ayo. Tong cicing wae. Ulah cicing wae. Tong cicing wae. Moal bener. Oke, Serangkeun deui. ayo. Ya, ha? Bener tuh? Bener, balas dendam. Siap. Dengekeun. Nyeri hiji, nyeri kabeh. Oke. Ayo. Pahit hiji, pahit kabeh. Ayo. Amis hiji, amis kabeh. Ayo. Enggeus urang darkeun. Ayo siap. Ayo. artis naon anu beuki naik motor. Beuki naik motor nya. Teu kitu. Terus Naik ojek. pertama naik ngaranna Titi Vespa. Titi Puspa eta mah Iraha geus diganti. Isukan ku aing dianjer ka puskesmas lah. Ayeuna mah dek boga lah, mun kitu mah ye. Oh, kali naon anu sirahna 2. Orang ngadar sarimi. Wah, bagus.
orai gurun, lain kehet orai kadut. Aha. Mana hiji deui itu? Bagendek ya. Ayo dong, ayo. Tong dikakeun sia digebotan deui. Kuya naon? Anu sok kiber nempel dina kapal mah goy. Oh, sia. Oh, salah. Naon atuh? Ku yakin dia buah. Oh, bagus. Mikir. Soal ini kan. Buah naon? Anu bisa nyengserikeun budak. Buah mangga. Salah. Menangka, salah. Buah lada Takokak, capruk aku. Mana tuh? Buah kekok aja. Buah kekok, buah kekok, gelo. Aya muning tilu. Ye, di jamatan teh aya buaya. Tapi aya cukangan hiji. Eta buaya sakiku bosennya hayang ngadaang siki kanyut muning. Kumaha liwatna saya eta buaya. Buaya na teh muningna. Porno aja. Wah, lain. Porno goblok ieu mah. Bagong. Aneh emang aneh. Ye, anu hiji kabeneran teh nya si muningna teh lalakina het. Anu hiji silik komoh tuh tukang. Anu kaduanya kitu sarua het. Lucu lo bangsat. Nu katilu kumaneh da hese. Bagus. Jalo, siap bos. Korek. Kumaha rencana urang enak bos? Dengekeun. Urang aya boga rencana keur nyieun panas kopik si Ijim jeung si Bajeg. Siap bos, kumaha rencana bos? Supaya si Ijim jeung si Bajeg jadi konflik bos. Bener bos. Mongganeng. Dia. Hebat bos, eta rencana bos. Nanti siap nanti bos. Pasti si Ijim jeung si Bajeg jadi konflik bos. Pasti ribut gede ya bos. Lakukan ayeuna oge. Siap bos, Dilaksanakan. dilaksanakan bos. Siap bos. Ya. Cin, saha eta Cin? Arek kamari dinya. Rek balik. Saha di dinya? Urang anak buah si Bajeg naon gitu. Oh, anak buah si Bajeg. Tenang. Anak buah Ijim. Oh, pantes wani megar. Enak rek kumaha? Sok. Ngan kumaha ayeuna jeung anak buah Ijim? Enggak su. Sikat aja. Waduh. Nah iya mas, dan rapih kia. Geuning anak emak teh coba nang rejak. Ganteng teh. Aduh, gini ya. Udah intelek ada kieu mah nih. Aduh. Apa teh? Ajis teh yang kawin lah. Iya aya tagihan. TKP jeung Timoci lebih ke 10 juta. Naon eta teh nu beli teh Jis? Mun 10 juta ya Allah eta sakumaha eta teh RT-gon eta teh. Ajis teh yang kawin mah yang kawin itu. Astagfirullahaladzim. Eta teh IKT emangna buta hejo. Tah, mama. Jajan mochi mereka 10 jutaan. Mama teh apa neng Ika? Nya, teh apalah mau ningali pasti. Salam bursa desa pada hayang ke neng Ika. Aduh, mata kan bingung. Ajis loba saingan mah. Mata kan cek mah geus bener. Emak ngawinkeun Ajis. Emak si neng Ika bisa kubatur. Soal naon si Bajeg ngadeuketan. Si Ijim ngadeuketan. Bingung, loba saingan pisan. Mandi katingali kemarin mah ningali kedolumpangan jeung si Kosim tuh karang tabunan itu tuh. Ayo we jadi loba saingan bingung kan Ajis. Kalau loba teh kudu bikin neng Ika wae. Pokona neng Ika teh gaduh ieu mah keistimewaan.
Mak ke kawin yang bapak kumaha? Keistimewaan kan? Jadi mau majeng bapak. Depan kita mah nostalgia mah. Dengekeun jis, dengekeun emak rek ngomongnya. Di samping bapak eueuh mate emak usaha. Di samping emak jadi ibu teh kudu jadi bapak tah. Jangan gedekeun hidup teh gampang jis. Ayeuna mah arek kawin jung kawin jeung embe. Mama geus teh hayang nguruskeun, jadi rugi ngarti teu. Assalamualaikum, Ce. Waalaikumsalam. Adama. Alhamdulillah. Kumaha dapat santeri Biasa. Wih teh mereng sih nyantai we, ieu teh da biasa. Kieu nya, Ce. Pan kamari teh keur minyak teh meureun nganjuk. Kan meureun ieu teh ibu ratu anu mayar, Pan. Tah ayeuna teh geus waktuna mayar, Ce. Ayeuna teh. Kieu nya bunya. Salah sama arek teh atos teh aya. Cuma kamari teh kaangu kumurang kali nya teh teu da amang di kumaha atuh abdi teh bingung. Oh, ari Ce. Manya pan aya sanggeut mah entos, manya artosna teh aya. Pokona mah saya mah tayang nyaho, pokona mah Ce kudu dibayar. Ieu geus jatuh tempo Ce ieu. Kamari duit minyak teh 1.500.000 ditambah bunga 20% Ce tah. Ari ibu-ibu nu sanes pan atos teh acan eta? Can. Tadi teh keur liwat ka dieu teh aya Ece, jadi Ece pangheulana. Tah beres ti Ece teh langsung ka ditu. Kumaha aya makin? Pokona sore ku abdi ditransferkeun sadayana. Aya mah kieu geus, ditungguan nepi ka sore. Lamun sore eueuh jadi nambah 30%. Astagfirullahaladzim, ibu cik atuh ulah kitu-kitu teuing bayar tidak 20% aya ngitu sababaraha jam eta sore teh Bu. Ece, waktu nepi ka sore teh lila bisa beakeun ku nagih Ece. Ayeuna mah kuring arek nagih heula kana saja. Ingat, 30% nepi ka sore. Lumayan cangkel. Teuing ya Allah ya Robbi eta jelema Allah. Bos, lapor bos. Sesuai rencana, anak buah si Bajek parantos digebotan bos. Bener bos. Halus. Pasti ayeuna si Bajek jeung si Ijim jadi konflik gede bos eta. Bener. Berarti kalau orang gede, anak ngusah bisa si Ijim yang si Bajek. Betul bos. Bos, aya informasi bos. Naon eta? Bejana si Ijim jeung si Bajek keur marebutkeun awewe anu namina Neng Ika bos. Neng Ika bos. Nuhun bos. Aing ge bogoh kana Ika mah. Oh bos, bogoh kana Ika. Aing ge kana Ika mah. Waduh, bos. Kumaha rencana bos ayeuna bos? Siap bos. Dieu maneh. Oh, siap bos. Wah, eta bener bos. Bener. Eta rencana anu hade bos. Kudu dilaksanakeun bos. Laksanakeun dulu. Siap bos. Pesta bos. Siap, Cin. Siap. Berangkat bos. Aduh, aing kita genyur ge ku si Ijim. Wah, aing diperangkeun jeung anak buah si Ijim kapalang kieu mah. Bebeja aing ka Bos Bajek. Yang nyaho geus kieu mah perang. Lek saperno ka ingat bos. Boro-boro sia aing bogoh, bos. Aing ge bogoh sih bos. Iya neng. Kudu aing ge bogoh sabenerna mah. Ari sari arek miheulaan aing. Hah? Bos, teman bos. Aduh, Bener. bos. Kurang digebotan, bos. Saha? Ku anak buah si Ijim. Penting kamari. Aduh. Tayangkeun ayeuna ayo. Anjing si Ayo. Tayangkeun ayeuna. Ayo. Ibu anu samaneh? Gebotan ku anak buah si Ijim, bos. Iraha. Penting kamari. Anjing nantang si Ije mana mas? Nangtang, bos. Mamang nangtang. Tayangkeun geus. Dak. Kusabal urang mana digebotan? Keduaan. Wow, jelema mana? Marake masker, bos. Ngakuna anak buah si Ijim. Tapi siap. Wow, mana dedegan mah? Baradag, jelangkung badag. Jelema mana? Ku aing si Iji urang telepon lah. Siap, bos. Setuju. Bos euy. Bos Bajek ulang. Teu penting anjing, teu penting. Angkat orang. Iya mah. Si anjing teh diangkat-angkat. Orang coba telepon di. Biasa mah si anjing asok aja di pasar, bos. Aduh nelpon deui euy. Angkat, guys. Angkat. Ah, dia. Ijim. Hal?
Ari sia naon ngagebugan budak aing? Siapa fitnah urang sateh? Pangih jeung aing sia. Izin pape mamona sedik bude. Ah balelol aing teu puguh ngadenge ngomong sia mah. Hah? Bedak kono kasih di mana? Sia mah ada sakola oge sok kabur wae. Jadi RT sia mah teu jelas. Pokona pangih jeung aing sia ayeuna. Di mana lokasi? Ah, tong loba ngomong jeung anjing sia. Siapkan pasukan. Pasti aja ayeuna. Pangih di mana oge? Blago. Ayo, berangkat. Perangkeun lah. Penyakit anjing. Jim, aing teu narima anak buah aing digebugan ku sia. Bos, fitnah bos. Eta saatu nu ngebugan si Nonot. Urang mana urang saeuju sama-sama sama saya bos. Eta kusaha anak buah aing digebugan. Justru eta saya anak bos saya juga digebukan saku didinya. Ah, sia balelol ngomong teh. Perang sia jeung aing. Ayo. Besaran Pak Kades, iya benar. Nah, naonan yuk. Turunkan sukuna tah. Pak Kades. Ngadibutkeun di Cilang Raya. Saya Kades Suwadma 2 periode di dia. Awas, menang dinya teu naon paras ya. Geura ribut. Ngan lamun arek memperpanjang KTP, arek nyieun kartu keluarga, arek nyieun surat keterangan usaha SKU moal diteken. Jeung nade ingat, menang garelut para saya. Sumbangan bantuan-bantuan ti pamarentah seperti bantuan UMKM, BLT, bantuan provinsi, bantuan Kemensos, moal ku saya mau dibagikan. Lamun ayeuna ceuk Pak Kades bantuan moal di pasien kieu mah bener secara ekonomi barudak kumaha. Geus puguh ti luhurna sakieu, datang ka dieu dipendeti mungkin leutik ka urang-urang. Ayeuna ku Pak Kades moal dibere deui, mungkin eueuhan. Ku sabab kitu, saya minta karena Pak Kades ahli strategi, ahli siasat, sok anu mah daramai supaya desa urang kondusif. Ku sabab ayeuna mah aya Kades bieu kagok. Urang lanjutkeun dewe engke. Oke, sepakat bos.